Nyin sebelah buhun di sawah jeung para Kurawa. Assalamualaikum, sampurasun baraya. Tidak kerasa dina mangsa ganti wanci ilang bulan kerunyung tahun teh yang namanya seblak bekilo beparsinya ya. Timimiti seblak ceker, seblak baso, seblak sosis, tepikeun kasuung ge kuat ka di seblak aya nama. Malahan di Majalengka cekar naga ge kuat kan di seblak. Luasan pisan nya ownerna. Ingat baheula da yang namanya seblak teh ngan seukur kurupuk di leop digolak-galok sama cengek, kencur dan rengrengannya. Ayeuna mah mun geus parasak pisan transformasina. Bener ketang sagala rupa ge kudu bisa ngigelan zaman. Kudu bisa minum ka waktu mi bapa ka zaman. Geus apal kami ge marana genjet mau artina. Ayeuna sun goreng bade areha heula di saung itu tuh. Kapungker mah itu pangulinan pisan. Sin guring jeung para Kurawa ti nagara astina rek sablakan seblak buhun alias seblak jadul alias seblak original pada masanya. Seblak yang mau dijieun ku saya teh pernah viral deui sababaraha tahun ke tukang sama artis Mamang Rafael. Ngan bedanya sekarang mah dimakannya edak dina daun cawe ambeh menyatu jeung alam. Sekarang mari kita dadahut. Kita bertiga saling digawe sesuai job desk masing-masing ya. Ada yang motikan cengek, ada yang mau basuh, dan ada yang masihkan bawang. Si Amang ieu Kurawa ke hiji meuni rosa pisan ngarendosna. Cenah mah rada leueur cengekna, teu diuyahan teh. Ya udah, mari kita ngeberesin dulu kerupuknya. Saanggeus lembek disaring caina. Sabarin uskeun kerupuk, sambal yang sudah direndos dibanjir sama lisah panas. Beuh, sengit kacida, sengit bawang bodas. Setelah itu terus kerupuknya digulah galeh kana sambal. Terus diamparkeun kana daun cau, seblaknya sudah asap. Marki bok cenah saur cek popi teh mah. Mari kita lebok, bledag. Ngeunah pisan, yang penting dahar aja dulu, sakit beuteung mah belakangan. Seblak sudah habis, mari kita ngopi sambil nobar Persija versus Persib di layar tancap. Sabenerna mah itu video heubeuh ngan hoream ngadet nanya. Jadi pokokna mah tinggalikeun we. Teu garaos waktu secara lek wae kasareupna. Hatur nuhun makasih yang sudah ngikuti saya dan para Kurawa. Sampai papanggih deui di usrak asruk salajengna. Sing sarehat ada gemilikna sadayana. Amin.